dipasihan kesempatan kanggo ngahirup udara pagi. Gusti meni seger kieu. Padambelan tos rengse nyal se sadayanana. Tapi asa anu hilap ieu teh naon ya? Oh, HP teh teu acan diuwihkeun ka dina. Penasaran da nya saha eta teh? Urang telepon heula we lah dinana. Silpi, naonnya? Sukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Nuju di mana? Nuju di bumi. Oh, ngawagel teu? Kalaresan nuju nyalse aya naon sia? Iya, Din, aya pecariyoseun serius, tapi pamitiasa mah pendak langsung we. Oh, muhun mangga. Nuhun atuh. Nuhun ya, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nekna indah tambah ramadhani teh Iya, Nona Jubina. ini aku udah minggu musim teh kita ulah ngomong kasus sana Nuhunnya leres. nuhun aku Iya, pada nuliskan HP ya. oh mana Tapi sampai bulan ada waduh jujur perkawis naon salah nasa sih anu gaduh HP nya teh. Jika nu bingung gitu, mana ratu nu saha ieu teh? Eta ieu eta lah Kunaon sih? Nu jiga nu linglung kitu. punten nya sia sanes abdi alim ngawartosan abdi teh tos keamanatan ku jalmi eta ulah ngawartoskeun lamun Silpi naroskeun Dina mah meuni kitu. saurna teh kayak bakal terang nyalira Saha atuh nyapun tenda abdi ge ieu teh bingung Nyawios atuh, ieu. Tapi teh langsungnya pasikeun ka jalmina daripada dianggo. nuhun atuh palingan ieu teh setengah salapan ku abdi mika dipasihkeun abdina ieu beberes heula sakedik deui Nuhun ya, Dina. Ya. Assalamualaikum. salam Jadi penasaran nih HP teh nu saha? Cik urang cobian curhat ka Angel. Naon sih atuh teleponnya? Halo, assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam sih ya. Kumaha aya nu tiasa dibantos? Iya Angel, abi teh bade curhat. Angel saat kadang belum tuh. Curhat tentang naon sih ya? Oh, kalaresan abi nuju di bumi mah nembe babantu masak. Oh, gitu. Bias tak pengen abi tadinya. Mangga diantos. Nun atuh Angel nuhunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, gitu caritana teh Angel. Abi teh bingung kedah kumaha teh. Jadi sieun abi mah. Sieun kunaon sih ya? Seseorang anu misterius eta teh sieun mah karencangan caket abi eta nu abi pasieun teh Angel. Kumaha lamun kajantenan kitu? Angel mah kalau ngadoakeun kitu. Sanes ngadoakeun kumaha ieu mah pi lamun. Mudah-mudahan ge henteu. Soalna abi teu acan siap Angel. Hah? Siap naonna? Teu acan siap kaleungitan abi mah. Hah? Kalungitan? Kalungitan naon sih? Nuhun kaleungitan. Jadi kieu Angel, anu tadina si jalmi eta teh akur layeut sareng urang, tapi ku ayana perasaan eta teh urang bakal ngarasakeun canggung. Ras bakalan serba salah lah intina mah. Jadinya jodoh mah datang teh jorok. Bisa wae jalmi anu nembe kenal,
bisa tatanggi anu caket. Terus dia sawe rencana anu caket sareng urang. Tah abi mah sieun. Terus deui sieunna teh persahabatan kita teh jadi berjarak ku ayana perasaan eta. Oh gitu. Jangan kita pusing, Angel kumaha ieu teh ngalian solusina. Kumanya yuk sami abi ge teh kacana clear kieu we atuh. Upami hoyong terang nu gaduh HP eta mah cobi ku IP intip aktivitas dina kemana wae angkatna. Oh, tadi teh kaleresan ngayos kieu dina teh cenah bade masikeun HP si jalmi eta teh tabu 7:30. Tah eta geuning mulai kapendak. Nuhun Angel nuhunnya punten ngawagel kan waktosna. Yos IP meuni jiga kasaha wae sok we pami bade curhat mah ka abi siap jantan pendengar setia. Nuhun Angel hatur nuhunnya mudah-mudahan we si pemuja rahasia eta teh inggal kapendak saha jalmina. Hatur nuhun Angel abi uih heula teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tos beres ini. Terus kapaksa kudu nganturkeun jauh oge ieu. Kemana Pi? Giring nongkrong Mang Haji. Haji dacan ke Arab tuh. Ih, atuh sugan we disebut mah jadi asli ke Arab. Ketang bener. Tapi ulah jadi TKI. Yuk atuh tuh nongkrong. Siap. Nuhun Mang. Siap. Oi. Oi. Gimana, Lur? Duh, nih geus 3 poe urang kakalakah miceun. Kot kapeureus kieu liang anjir. Maning ngadahar naon 3 poe nyeri beuteung. Tepi ra urang teh ngadahar mie nu anyar. Mie Superman cak-cak pedas anjir. Duh pantesan mie eta mah padas pisan ngaranna ge Superman strong. Ada asli. Emang maneh pernah ngasaan gitu? Encan. Oh, jodok sama sugan teh geus ngasaan. Emang mina sepedas kumaha sih? Yang apa teh pedasna sakumaha? Pedasna teh leuwih pedas di omongan tetangga. Ah, sia mah aya-aya wae emang euy. Mau ayan gitu memang. Apa teh nyeri beuteung mah kumaha? Emang kumaha nyeri beuteung mah sarua meureun kitu-kitu keneh. Beda. Nyerina teh sarua ciga maneh ditinggalkeun ku kabogok pas keur nyaah-nyaahna. Alah, sia mah eta mah nyeri mah atuh mang, tapi da aing mah geus biasa ketang euy lah. Emang maneh pernah gitu bobogohan? Oh emang bobogohan encan mah sacan. Ah, jodok sia mah. Sugan teh geus pernah. Gradi obatan atuh mah teu katuturuan eta nyeri beuteung. Naon ubarna? Barna aya ngapal? Kanyaah sia teh. Ari maneh ngomong naon? Urang lain keur patah hati teh. Urang mah keur patah semangat mendapatkan cintanya kembali. Dah camang susah eta. Dah susah. Tin, Naon? calik kela. Teka mana Titin meniru rusuhan? Ih bade ieu ka warung Mang Haji ranas ciris kieu bade besar obat. Nah, kunaon Titin panas tiris? Bati kamari ngiling ngaronda. Ngatakan Tin, ngaranna teh di jaket. Puguh angin peting mah lebih jahat tibatan sahabat anu jadi bangsat. Nah, abi ge ngangge jaket. Pedah we kamari ngiring lompat merik bangsat. Hah? Aya bangsat di mana kitu Tin? Hah? Nah, teu apal sob. Asli teu apal. Tadi bumi mah engkus lamun tahun mah kebangsatan. Da teu pira mau pentil. Nah, asa heboh pira oge mau pentil. Nya ada pentil ge motoran atuh. Si jodok lain tadi ngobrol atuh nu maling motor gitu, lain pabaliut kena pentil pentil. Gerak kan itu gerak ke warung. Punatunya mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Haji, meser. Meser naon? Kurus. Meser naon Mang kurus? Haji, Mang Haji meser obat.
Obat naon? Iyalah obat panas tiris. Kurus panas tiris? Tong diobat. Ye kurus. Kamari ge aya nu panas tiris nginum make obat. Ngan manehanana langsung maot. Nah wajib bisa maut. Ih, da manehna panas tiris nginum obat di tengah rel katabrak kereta atuh. Ih, Mang Haji mah teu bener aya teh obatna. Ih, ari kurus. Di sini mah warung atuh. Lain apotek. Jauh obat mah. Ege tempe. Edek ku tempe. Ih, Mang Haji mah teu balik. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam seberapa nih weh? Mang jam malam. Jam 8 lebihan lah setik. Mang. Alah, seorang kebalik helanya orang dititah meuli semen ku si bunda. Semen kernaon maneh semen? Keur ngacor biwir maneh meh teu loba tatanya. Konsol sama ini itu. Iya. Dompet sa euy. Bawa si jodok tinggalin. Aduh, aing macing di sini. Si jodok. Anterin lah weh. Baik. Bebaturan teh yang ada drama percintaan segala di apa reaksi si Silvi kemana namun apalun sahan juga PY teh. Alhamdulillah masih kabujeng keneh gening. Cik hoyong terang eta HP teh dipasihkeun ka sahanya. Nih. Oi, ka mana maneh? Ieu mikeun dompet yang masih Shopee. Kebenaran atuh ieu urang sekalian nitip HP. HP nu sahajeun boy euy. Si Shopee kamari tinggalin di imah urang. Dikeun lah asal bapos eta euy. Oh, tos terang ayeuna mah nu gaduh HP eta teh saha? Ih, meni teu nyangki pisan geuning eta pemuja rahasia teh. Padahal mah nyarios we langsungnya. Atuh loba pikiran meureun. Oh, saya teh jangan loba pikiran ya nama ari utang nganjuk kasih mengaji tarapoho eta mah. Si eta mah. Geus urang rek balik ka kuat lapar. Jung balik cenah jeung loba me. Ieu juga hamil. Juk maneh gerak balik bisi salatri. Tuh, Shopee ngarek datang. Anu nih mau dompet teh euy leungit. Dompet ieu di warung menang mandi. Ngaji ieu. Mana Din? Naon? HP? HP sepi ya. Berdiri di situ. Wah, aya pesan euy ti si Silvi keur urang. So man eta we nanyakeun saha nu boga HP eta teh saha nanyakeun ngaranna teh saha. Terus jawab maneh kumaha? Nya urang api-api ge lo. Kudu ngajaga amanah Siap atuh aya kitu mah. Geus lah urang teu kuat lapar ieu. Heuh, sarua ge canlun euy. Jig, geura dahar sing sareupeul bisi Sulastri Salatri marane. Ini satri saya teh daripada patah hati mah. Sia menikot kamanjang ketuluyan kitu. Geus lah. Mangga Assalamualaikum. Nya sarua. Assalamualaikum. Salam. Silvi. Silvi. Sofi. Kamu masuk? Iya, pada meser semen di piwarang ku mamah. Oh, gitu. Kela, ditinggal saja jalan tadi Silvi teh surah serinya lira. Kunaon? Oh, tenan naon sakna emang teu kayak kitu abis surah seri. Abi mah teu ngalarang Silvi seuri. Ngan kadewe seurina payuneun entog. Ih, kamana wae Sopi mah. Nya kadahna oge atuh nembongkeun ka bunga kanu sanes mah sanes nembongkeun ka susah. Aduh, muhun sae geulis. Abi mah mung penasaran we tadi Silvi teh yang seri kenaon. Alim isinnya riosna. Ih, Silvi mah meuni kitu. Tapi ulah diwartos-wartos kasasahanya. Aduh, emang berita gembira naon meuni ciga serius gitu.
Janten kieu kronologisna teh sob basa mangkukna abi teh dipasihan HP ti dina tah kedah ngadaungkeun rekaman ti anjeunna. Intina mah isi rekaman eta teh nyurhatkeun tentang perasaanna lah kitu ka Silpi. Oh gitu. Terus Muhun teu nyang kieu we yen anu gaduh HP eta teh Hani. Tos 2 dinten kapengker abi teh kaimutan wae nu gaduh HP eta teh saha. Pokona mah penasaran we. Kalaresan enjing-enjing teh abi teh ngauihkeun HP ka dina. Tah aya we titik terangna dina teh nyariosna bade ngauihkeun HP eta ka jalmina teh tabu 7:30 nya atos we ku abi teh dituturkeun. Geningan anu gaduh HP eta teh sanes orang tebih. Kieu nya padahal mah pami gaduh perasaan ka seseorang teh langsung tepangan jalmina, dongkapan langsung nyarios, kedah nama nyarios langsung payeuneun laraina. Intina mah kedah gentle we, sareng kedah naon nya? kedah naon atuh? Teraskeun. Ih, nah nya abi teh janten lemot kieu. Ih, Kedah punya prinsip pokona mah, kedah berani ngambil resiko, sareng kedah nampi keputusan. Biasana mah langkung saya cinta ditolak daripada gaduh perasaan tetapi henteu diungkapkeun sama sekali. Soalna mendam perasaan terlalu lama mah lebih ngarusak jiwa dibandingkeun patah hati anu sakali. Genya. Naha urang teh bet lemah kieu, bet teu wani ngungkapkeun perasaan ka manehna. Sopi, ih ari Sopi, nyamutan naon ih Sopi? Teu ngemutan naon. Abi bade meser semen heula nya. Abi meser semen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ari Sopi kunaon aneh kieu? Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus kupendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya yang di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar sedikit menepi. Ngobah sampah kieu teh juga samarakat wae atuh. Sabar alah. Sopi, kadieu. Kunaon maneh beungeut teh meni kusut kitu ciga kain anu can diistrika? Teu kunaon naon abi mah mangaji. Kadieu dieu. Kunaon maneh teh beungeut kuat kakak dilipat kitu teu ngeunaheun ciga kertas HPS anu dilipat-lipat. Kunaon wae da teu naon abi mah mangaji. Jadol bohong tah beungeut pelong gitu ciga nu keur gatrik maneh mah. Naon mangaji gatrik teh? Galau tarik nate ciga motor anu karek di bore up. Kunaon galaunya maneh-maneh ku awewe. Nah si Amang apalan ya? Apalah tuh da urang mah pesulap ciga si Dedi Kobujer. Ya, ku awewe mah tong gatrik. Urang loba resep-resepna. Ciga resepna Rudi Hoirudin si tukang masak. Kieu ya. Kieu we urang ngahulang babarengan, da maneh ge cenah nyarita masalah maneh naon jeung cahana. Ieu mah Oh Dedi Kobuze apalan. sok cikan ngobrol atuh, tong dipendam sendiri anjing. Buah onaman alus dipeuyeum, nah teh dipeuyeum. Atuh ngeriuk. Sok ayeuna ngobrol. Jadi ke emang Sopi teh kan resep pahiji awewe. Tah geus nyieun lagu geus naon geus rek mutarakeun kitu. Efek teh si awewe teh kadang resep ka babaturan Sopi, babaturan deukeut pisan. Jadi kudu kumaha? Maneh nyieun lagu ciga radio wae euy zaman baheula, zaman urang keur muda. Aduh. Pernah ora? Encan pernah. Langsung kolot. Ye. Maneh teh beuki ka awewe. Awewe eta beuki ka babaturan Sopi. Ai babaturan maneh apaleun eta awewe bogoheun? Henteu. Henteu. Ai maneh nyatakeun teu ka awewe eta. Henteu.
Salah atuh maneh mah. Maneh teh ye kudu wani menyatakan cinta sebelum cinta maneh bertepuk sebelah tangan. Lamun cinta bertepuk sebelah tangan, mau ngeunaheun jika main gendang. Ya gitu. Pokokna mah ye Sopi teh kudu wani, kudu sagala, pokokna mah kudu bro-broan keur mengejar cinta Sopi. Lu berjuang ya. Kudu berjuang. Anu kudu diperjuangkeun nyaeta lain awewe hungkul. Kudu kabeh nya tina pelajaran, tina lisingan, hutang. Mamang Haji mah loba hutang. Eta Mamang Haji, ulah Sopi mah teu. Udah Sopi mah masih kene sakola. Tong ka dipikiran hutang mah. Tapi pergunakan masa muda Sopi keur kahiji senang-senang, kadua berkarya, anu katiluna ye. Iya anu penting Sopi. Kudu loba ibadah jeung berbakti ka orang tua. Nah, eta kunci sukses mah di mana-mana ge. Sopi loba hutang ka warung, urut kopi, urut ciki, urut bintang sobo, iraha dek bayar. Atuh mang kewe mun aya. Ieu mah anger. Balik ah. Dek sasapu deui. Sok kewenya mang hutangnya. Oke, pokoknya bayar. Mana sapu deui? Bener oge nya cek si Mang Haji. Hirup mah kudu strong. Teu gampang geuning menangkeun pujian hati teh. Ego kudu dilogoran, hate kudu marengan. Jeung deui kitu mah kudu aya pengorbanan. Mudah-mudahan we naon anu dipikahayang ku abdi teh bisa kacumpuanan nya. Mudah-mudahan we segala anu dipiharep teh kacumpuanan teh. Aduh si bunda. Halo mah. Mohon semen nya ayeuna bade ka ditu nya bade meser. Mohon. Waalaikumsalam. Kieu teh boga kendaraan mah euy. Mau barang teh kudu dipanggul ku sorangan. Ieu mah beratna sarua siga urang anu memendam perasaan ka manehna.